Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa auliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususun la rusyabrul qadi ajilani wa ususun la rusyidi Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususun la musannif wa kitab Qurratul Uyun Syekh bisyarhin nadmi Ibnu Yamun fi nikahi syar'i wa adabihi wa ususun la ruhibu ibad baru zaman binaki jamil usuli wa puruhi wa silati wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun di pangaosan kitab Qurratul Uyun. Masih muqaddimahnya halaman 5 anu aya kitabna sapertos abdi mangga buka upami abdi salah mangga lereskeun urang belajar sasarengan wae. Ieu teh bagian ke-7 mun teu lepat mah nya. Wa fi bismillahirrahmanirrahim wa fi daliyatil busyiri jeung ditutur dina kitab Dailiyah Busyiri. Rahimah muga-muga ngarahmatu ka ieu Syekh Abu Dailah Busyiri insyaallah Gusti Allah taala. Wa tajawwadit taqwa fa in lam tastati' fa mani sholati ala nabi Muhammadi sallallahu alaihi Allahu in sholata man shalla alaihi dakhiratun lam tanfadu. Watajawad jeung kudu bebekelan anjeun at-taqwa kana taqwa. Fa in lam tastati' tuluy lamun mah teu kawasa anjeun kana bebekelan kana taqwa. Fa minas sholati mangka tetep kumaca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sholat muga-muga ngarahmat alaika Kanjeng Nabi sallallahu Gusti Allah. Inna sholataman kana yen sanyanyana sholawatna si jalma sholaya anu maca sholawat ieu si jalma alaihi ka Kanjeng Nabi dakhiratun eta jadi sisimpenan lam tangfadu anu henteu aya seepna. Itu. Wa qala jeung pantes ngadawu qala yaqulu qaulan. Qala ngadawu Sahabul Lais as-Samarqandi Sahabul Lais as-Samarqandi. Idza aradta di mana-mana karep anjeun antariba kana yen nganyahukeun anjeun anna shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam kana yen sanyanyana maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdolu eta leuwih bagus eta leuwih utama min sairil ibadati tina sakakarina pirang-pirang ibadah. Fangdur atuh kudu ningali anjeun qauluhu kana dawuhan Gusti Allah taala bari malur Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna Allah sanyanyana Gusti Allah wa malaikatahu jeung pirang-pirang malaikatna Allah yusholluna eta maca sholawat kabeh ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ayah. Fa amaro mangka miwarang saha Allahu Gusti Allah taala bari malur Gusti Allah miwarang ibadahu ka pirang-pirang hambana Allah. Bisa air ibadati kalawan sakakarina pirang-pirang ibadah. Wa sholla jeung maca sholawat alaihi ka Kanjeng Nabi binafsi kalawan dat Allah awalan dina mimitina anu ngawitan. Jadi saur Kanjeng Allah marentah ka sakabehna hamba, ka sakabehna makhlukna Allah, sakabeh hambana Allah.
setiap ibadah sakakeuna pirang-pirang ibadah eta di awalan ku maca sholawat gitu alaihi nafsi awalan wa amara jeung marentakeun Gusti Allah malaikat ka malaikat wisolati kana maca sholawat alaihi kanjeng Nabi Muhammad wassalam suma amaro mu'minina tuluy marentah pirang-pirang jamaah suma amaro tuluy marentah Gusti Allah al-mu'minina ka pirang-pirang jamaah nu mukmin wa yusallu kana yen kudu maca sholawat ya si mukmin alaihi ka kanjeng Nabi intaha paragat ikawal wa amaro wa malaikatahu yusalluna alaihi summa wa fi hadisin yang dina hadis Abdullah bin Amr bin As nyatana kitab hadisna Amr bin As radhiyallahu anhuma muga-muga mikaridho sallallahu Gusti Allah anhuma kaya Amr bin As ka Abdullah mauqupan barianan hadis anu mauquf mana risaning jamana sholat anu maca sholawat ieu si jalma ala nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahidatan kala sabalikan sholat mangka mamentakeun ampura sal Gusti Allah kais nalika si jalma malaikat tahu jeung malaikatna Gusti Allah biha ku sabab ieu sab'ina sholatin kana 70 naonana sholatan rahmatna wada jeung ari hadis hukmu eta ari hukumna hadis teh arab mu eta hadis anu marfu idza la majala dina salagi dina teu ayana karna teu ayana ruang lijtihadin kana jalan ijtihad bihi dina ieu hadis wal ahadisu jeung ari birang-birang hadis awaridatu anu kawari dia hadis fi fadli sholati dina kautamaan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam abradtu mencieulkeun kaula bi ta'libi ku hiji ta abradtu mencieulkeun kaula atau ngumpulkeun kaula jeung musannif bi ta'libi ku hiji karangan ku hiji ta'lib wa man jeung ari saning jalmana aroda anu karep ieu si jalma istipaha kana nyampurnakeun sholawatna ieu si jalma alaihi mangka eta ieu si jalma mut hafatun bitu fatul akhyari kalawan ngajina kana kitab Tuhfatul Akhyar jadi lamun sapertikeun hayang nyampurnakeun maca sholawat eta ngaji kana kitab Tuhfatul Akhyar wa fi fadli sholati jeung tetep dina kautamaan salat ala anbiya'il mukhtari ka kanjeng Nabi anu dipilih lil imami Rasyai karangan Imam Rasya kil Imam Rasyai kawan Imam Rasya rahimahumullahu qaulu dawahan ki musannif ala imami rasuli lapan ala imami rasuli etapan ala imami rasuli ala imami rasuli eta tetep ka imamna rasul intaha afdaluhum aripang utama-utamana rasul ayo akramu tegasna pangutama-utamana rasul asrofum jeung tegasna utama-utamana makhluk Allah ay afdalum tegasna ay afdalihim ay afdalim tegasna pang mulia-muliana rasul ay akrami tegas jeung tegasna pang mulia-muliana rasul asrofim tegasna pang mulia-muliana rasul
gitu. Wahada jeung ari ieu amrun eta perkara maktuun anu dipastikeun naon bihi ieu amar nu biana asraf wallahu a'lam bissawab.